oge damangnya tas acan dikawitan urang absen heula nya. Aditya Maulana, Askanaya, Pak Udud, dan Digian, Helmi Fatir, Ismanur Fitrilia, Melani, Muhammad Alif Maftuh. Alhamdulillahnya aya duaan rerencangan urang anu nuju teu damang urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan rerencangan urang enggal damangnya enggal tiasa ka sakola deui. Amin. Ya sataacan urang diajar langkung sae sangkan urang diajar dinten ayeuna teh barokah. Urang ngadoa heula nya mangga dipimpin ku KM, mangga Dandi. Saya sataacan urang kawitan diajar aya urang ngadoa sarangan. Sapertos biasa pananganna diangkat haluhur. Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan doa urang sadayana teh diijabahnya ku Gusti Allah Maha Suci. Ya alhamdulillahnya urang teh dipasihan kasihatan ku Gusti Allah teh nya sangkan urang teh tiasa sumping ka ieu kelas diajar kitu nya pikeun nyuprih ilmu nya nyiar pangabisa kitu. Sahilap ibu ngemutan dina kagiatan diajar dinten ayeuna teh urang kedah sason-sosonnya diajarna nya tos sareap diajar sarena? Ya cik ibu naros heula. Minggon kamari diajar urang teh diajar naon? Fadli? Diajar analisis intrinsikik dongeng Bu. Laras pisan, ari unsur intrinsik dongeng teh naon wae cik? Aya namut keneh? Sabila. Tema, latar, galur, tokoh, watak, galur sareng amanat. Kemarin itu orang tos diajar unsur intrinsik dongeng. Tajantan ayeuna dina siklus katilu orang praktekkeun kumaha ngademonstrasikeun dongeng gitu nya. Tah, urang lebet kana motivasi, nya motivasi pikeun diajar di ayeuna teh nyata urang teh sangkan tiasa wanteran nya. Janten urang teh sangkan wani nya dina ngadongeng nya khususna dina nyarita oge basa Sunda. Tah, lajeng urang medar ngeunaan kompetensi dasar. Di dieu kompetensi dasar di dieu nya eta ngeunaan aspek keterampilan nya. Janten menampilkan berbagai jenis dongeng dengan cara ngadongeng, monolog dan dramatisasi. Jadi hidup teh engke teh nyobi ngadongeng di payun kelas nya. Tah lajeng aya IPK atanapi indikator pencapaian kompetensi anu kahiji mendemonstrasikan berbagai jenis dongeng dengan mengindahkan teknik ngadongeng dengan baik, santun dan percaya diri. Jadi engke teh diajar ngademonstrasikeun dongeng kalayan merhatoskeun teknik-teknik ngadongeng gitu nya. Anu kadua menanggapi tampilan dongeng temannya dengan santun. Saatos engke rencangan ngadongeng di komentaran ku salah sawios rencanganna nya. Tah lajeng KKM teh kriteria ketuntasan minimal. KKM anu kedah dihontal dina dinten ayeuna nya eta 65 nya. Ieu nilaina di bawah atanapi dihandap 65 eta hartosna di remedial. Saupamina di luhur berarti eta tos nyumponan KKM nya. Atau sareap diajar dinten ayeuna? Siap nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan yang bisa kalian lihat kelas 4 SMA Negeri Cimangkuring. Di dia abdi bade ngadongeng sasakala sirem jeung japati ieu carita. Aya sirem nyanyi di sisi walungan. Pas saraya kahandap manehna culidan gerak-gerak kana cai. Kegiatan salajengna nyaeta urang medar heula kana materinya. Aya opatnya aya nulis, maca, ngaregepkeun jeung nyarita. Lajeng ayeuna urang kana padika ngadongeng. Tah, padika ngadongeng teh naon wae sih nya? Anu kahiji kudu apal kana lalakon. Berarti urang teh kudu ngawasa heula kana eusi caritana nya. Tah sakapeung kudu tapis improvisasi lamun parang pokok kana lalakonna. Bilihna hideung engke hiji mangsa janten naon sok giringan teater misalkannya aya nu resep teater dia. Teater Zikra. Ya misalkan kita monolog teh nyata ngadongeng nyalira di payun. Tah kita kedah pintar improvisasi gitu. Biru miboga teknik vokal anu HD. Jadi dina sora teh ulah ngagereyem gitu nya. Utamana dina ngarobah-robah sora tokoh-tokoh dongeng. Misalkan tokoh aki-aki kumaha sorana, jarak leutik kumaha, tah urang kudu bisa naon miboga teknik vokal anu HD. Lajeng kudu apal suasana dongeng. Upama suasana pilemburan, pileweungeun, karaton jeung sajabana. Lajeng kudu make ekspresi anu merenah, boh dina pasemon, lentong, peta jeung rengka. Tah aya nu diteruskeun teu tina pedaran padika ngadongeng? Tah aya. Oke, tah ku ibu tos dibagikeun LKPD dina mejana sewang-sewangan tiasa ditinggal. Ya, aya di dinya aya link kumpulan dongeng, mangga tiasa dipilih. Salarosna dongeng oge tos dikintun ku ibu dina WhatsApp grup nya. Tah pastina hidup tos dibaca di bumina sewang-sewangan. Ayeuna cobi pilih salah sahiji dongeng, bade jenis dongeng naon wae terangkum. Ya, mungkin di demonstrasikeun di payun. Ya, tapi kade kedah berhatoskeun kumaha teknik-teknik ngadongeng anu sae nu tadi tos dipedar ku ibu. Ya, terus
ku ibu dipasihan waktu 5 menit kangge neuluman heula dongengna. Oke, 1 5 menit ku ibu disetel wheel of name. Jadi pikeun ngocok saheula anu minton ti payun. Kitu nya? Siap? Siap. Orang dikawitan ku ibu dikocok saha anu kaluar eta nu midang ka hiji nya. Dan heula. Dan dikian, mangga Dandi maju. Anu sanesna diperhatoskeun tampilan ti Dandi ke di komentaran ku saha saurang nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangkeun nami abdi dan dikian Bandi bade nyaritakeun sasakala cau manggala. Baheula mah cenah pangeunah-eunah da cau teh cau manggala. Pas zaman baheula mah teu acan aya sikian eta cau teh. Hari pangna cau manggala aya sikian teh kieu caritana. Lantaran cau manggala teh cauan pangeunah-eunahna aya hiji raja anu nepi karesekeun kana hiji cau. Eta cau teh dimonopoli ku hiji raja. Rakyat teu meunang aya wani-wani ngopi atawa ngadaan kana eta cau. Mangga aya nu bade ngomentaran ku saurang? Fadli, mangga Rafli. Oh, terus? Intonasina kumaha? Ekspresina? Ya, mangga Dandi beli bade di komentaran deui. Tampil ka hiji nya, mohon. Ya mangga tiasa calik Dandi. Ya, yang berakala kangge pintor nanti Dandi, saya pisan ya. Abdi Helmi bade ngadongeng si Kabayan ngalah tutut. Mangga. Kabayan, ulah es berang-berang teuing, eueuh pisan gawis sia mah. Ngalah tutut atuh dari nyata teh kudu make kudu jeung lauk. Cek si Kabayan teh, "Ka mana ngalana?" Cek nina, "Ka ditu tuh sawah ranca." Nu loba masuk di sawah nu meunang ngagaru geura. Yang berakala kangge pintor nanti Helmi, mangga bade kesan di komentaran. Bade ku Isma, mangga Isma komentaran. Soalnya saya jelasnya ekspresina. Ekspresina oge luyu nya sareng caritana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun abdi abdi Isma bade kadugikeun sasakala situ bagendit. Di tengah lembur aya imah anu nenggang di situ tinu sajer. Nenggang sote lain hartina anggang, tapi nenggang bedana tinu imah anu aya di sabeudeurna. Di lembur eta teh aya deui nu imahna nu mapak gedena jeung sigrogna salina imah nyendit. Nyendit teh randa pambeungharan ti eta lembur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga aya bade komentaran, mangga Alif. Mohon cenah kirang ekspresina kenanya Ismanya. Mun Nabi Muhammad Fadli pada ngadongeng siluman. Zaman baheula di hiji tempat atawa warwengkong di dinya teh kacaritakeun lembur anu kacida sarieun nana jalma kaliwat ka dinya. Yen beja di dinya ari peuting tara aya lampu. Pokona parawe teu loba begal. Lamun aya jalma peuting-peuting liwat ka dinya, cek beja sok dicegat garong atawa begal. Pokona sakumaha harta nu dibawa ku jalma teh kudu dibikeun ka garong lamun teu diancam bakal dipaehan atawa disiksa. Mangga aya nu bade komentaran. Mangga Melani. Gancang teuing ngadugikeun cenah abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Dikra bade ngadongengkeun sasakala situ bagendit. Si teh randa pangbeungharna di eta lembur, imahna oge pan sakitu agreng-agrengna. Atuh pakaianna lain ukur lega sawahna jeung kebonna, emas jeung berlian ge dipetian. Hindit mah lain wae kasohor ku beungharna, tapi oge kasohor ku peditna. Mangga aya nu bade komentaran. Mangga Dandi. Puji abdi mah contohna sae ku. Mohon. Artikulasinya sae, tapi pujinya birama sareng pasemon bidaina ku. Mohon ekspresina nya kirang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abi Aditya Maulana bade ngadongengkeun cai laut asin. Kacatur zaman baheula aya 2 jalma adi lanceuk, nu cikal ngaranna Jana, anu bungsu ngaranna Jani. Cijana kaasup jelema beunghar, lega sawah, lega kebon, tapi koret. Tara barang bere jeung tutulung, tapi Kijani mah bari jeung miskin oge, ari boga rezeki teh sok merek anu butuh. Mangga aya nu bade komentaran. Mangga Helmi. Ada uga sareng kira ekspresina cenah dit. Nami abdi Melani bade ngadongengkeun sasakalan Selat Sunda jeung Gunung Krakatau. Zaman baheula di Pulau Jawa belah kulon ngadegeg hiji karajaan nu diratuan ku Prabu Rakata. Sang Prabu kagungan putra 2 anu cikal jenengan Raden Sundana anu bungsu Raden Tapobarana. Hari tamah Pulau Jawa sareng Sumatera teh ngahiji. Mangga bade komentaran ku saha? Mangga Fadli. Suarana ka sae abdi daya ekspresi anu. Ya, kitu cenah Melani nya. Sampurasun. Rampes. Nepangkeun nami abdi Alif Maptu bade ngadongeng anu jejerna sakadang maung jeung sakadang bagong. Aya bagong keur anakan, eta bagong teh keur ngahulang jeung teu wae bangun ngamung kabingung. Pangna kitu lantaran poe eta manehna kudu nadunan janji ka sakadang maung, nya eta masrahkeun anakna.
Hiji waktu manehna kungsi dikerekep ku sakadang maung. Harita sakadang bagong ceurik. Sing karunya ka urang bae ka kuring. Sakadang maung kuring teh geus kolot, dagingna oge tangtu nyaliatnya kelang. Kieu bae engke lamun anak kuring geus lahir, kuring rek dibikeun ka Andika, tangtu dagingna empuk tur peleng. Mangga anu bade komentaran. Mangga bade kusaha? Kujikra Andi. Mangga ku Dandi. Artikulasinya saya bu, dina wirama sama kasemban kayak spesial seperti itu. Ya. Dina lentokna kok saya bu. Napangkeun nami abdi Mutiara Aini bade ngadongengkeun ngejudulna Pucang Kena Kuleunggeut. Patani pohara ruas nampu bontengna beak di kanan Pucang. Patani neangan akal pikeun ewang Pucang. Sanggeus ngarasa pacek, Patani nyen jalmaan di baluran kuleunggeut. Isukna Pucang datang deui ka kebon Patani. Pucang luas sabab di kebonna aya jalma keur nangtung. Mangga ayeuna bade komentaran. Mangga salsabila. Ya, ikan canting cenamutnya dina ngadongengna. Mangga Tepangkeun wasta abdi salsabila Ramdiani, di dieu abdi bade ngadongeng anu judulna Entok Emas. Kacaritakeun aya saurang patani nu kacida ngalaratna, cicing di hiji saung gubuk nu geus reot. Mang Julin ngaranna teh. Hirup sapopoena ngan di baturan ku sakadang entok hiji-hijina. Mang Julin kacida nya aheunana ka eta sakadang entok teh. Bubuhan manehna mah teu boga dulur baraya, malih galba mah. Hiji poe manehna indit ka sawah. Isuk-isuk pisan manehna geus indit. Kabeneran dititah ku juragan lurah pikeun ngabinihan sawahna. pisan salsabila. Mangga ayeuna bade komentaran. Ya, mangga Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Rapli bade ngadongeng siluman. Zaman baheula di hiji tempat atawa warwengkon di dinya teh kacaritakeun lembur anu kacidas sarieunana jelema ngaliwat ka dinya. Yen beja di dinya ari peuting tara aya lampu. Pokona parawek jeung loba begal. Ayeuna bade komentaran? Aya. Saya pisan. Ya saya pisannya tampilan-tampilan ti dongeng ti urang sadayana nya epras heula ka urang sadayana. Kumaha artikulasina nya, kumaha ekspresina. Tadi kan tos aya komentaran ti rencanganna nya. Eta kedah janten bahan ropeaeun urang nya tah kitu. Ya alhamdulillah urang teh parantos rengse dina kagiatan katilu nya kumaha urang diajar metakeun hiji jenis dongeng nya tah kumaha cara ngadongeng anu sae, kumaha teknik-teknik ngadongeng anu sae. Cik kumaha wae teknik ngadongeng anu sae teh? Mutiara? Ya intonasina cenah kedah luyu sareng dongengna. Tadi kumaha deui? Ya Dandi? Artikulasinya kedah jelas. Artikulasinya nya kedah jelas a i u e o na kitu nya entong ngagerenyem. Lajeng kumaha deui cenah teknik dongeng teh? Jikra? Ekspresinya sudah sesuai sareng caritana bu. Ya laras ekspresina teh kedah saluyu jeung caritana. Upami caritana sedih, kumaha ekspresina? Upami caritana pikabungaheun, kumaha ekspresina kitu nya. Ya alhamdulillah hatur nuhun ka sadayana anu parantos saregep nya soson-soson dina diajar dinten ayeuna nya. Kumaha resep teh diajar dinten ayeuna? Ya resep. Naon anu paling dipikaresep? Ngadongeng. Cik aya saran teu kangge ibu pikeun pangajaran ka payuna? Kumaha Dandi mangga? Oh ya, ibu mah emang pembawaanna seperti nya jadi cerewet gitu. Jadi nyaritana ge gancang gitu nya. Ya matur nuhun Dandi kana masukanana. Ya kagiatan kangge minggon payun nya urang teh kan tadi tos di komentarannya urang ngadongeng di payun terus di komentaran ku rerencanganana. Jadi urang teh engke dipiharep nya pancen kangge di bumi urang ngadongeng lajeng di video sapertos tadi nya. Sapertos tadi anu dina YouTube ngadongeng di video terus urang teh kedah kangge animasi-animasi gitu. Oke, urang kena merhatoskeun naon wae tadi kirangna urang dina ngadongeng nya. Eta kan tadi di komentaran perencana. Nah urang teh kedah di ropea ngadongeng urang teh gitu terus di video. Engke videona dikempelkeun dina Google Classroom nya. Anu ditaroskeun teh? Mangga salsabila. Maksimal videona sabaraha menit? Ya, maksimal videona 5 menit nya supaya kagiatan dinten ayeuna dicekapkeun wae ya hapunten biha kelpatan. Mangga KM dipimpin doa. Saat pelajaran rengse ayu urang ngadoa sasarana ngadoa inu hate dikawitan. Doa rengse kabul salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.